Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dia abdi Ugi Septiawan sareng babaturan abdi Eta Ibnu Affan bade nyaritakeun carita dongeng nyaeta Talaga Warna-Warni. baheula aya hiji kerajaan di Jawa Barat anu dipimpin ku hiji Prabu. Prabu eta raja anu hade tur bijaksana. Negara eta kacida makmurna jeung tentram. Teu aya hiji warga oge anu kalaparan, tapi sagala kebagjaan eta tancan lengkap sebab sang Prabu jeung ratu can gaduh budak. Penasehat Prabu nyarankeun supaya aranjeun ngangkat budak, tapi Prabu jeung ratu teu setuju pikeun aranjeunna gaduh budak kandung leuwih utama. Ratu sering sedih tur cerik anu nyebabkeun Prabu oge milu susah. Teras Prabu angkat ka leuweung pikeun betapa anjeun nenda ka anu maha kuasa sungkan dikaruniai budak. Sababaraha bulan ti harita ratu mimiti hamil. Kabungahan eta dirasakeun ku sakabeh warga karajaan anu rame ngabanggakeun kalayan mawa rupa-rupa kado ka istana. Sanggeus 8 bulan, ratu ngalahirkeun putri anu kacida gelisna. Warga kerajaan deui ngirim rupa-rupa hadiah pikeun sang putri. Tahun-tahun kalangkung, sang putri ngembang jadi mojang anu gelis pisan. Prabu jeung ratu kacida nyaahna ka sang putri. Kabeh anu dipikahayang sang putri sok dipikasihani. Hal ieu nyebabkeun sang putri jadi manja. Sanajan kitu, kolota jeung rahayat tetep mikanyaah ka anjeunna. Nalika sang putri geus dewasa, anjeunna jadi mojang anu panggelisna di nagara eta. Sababaraha poe deui, sang putri bakal genep heula taun. Sarakat sakabeh kerajaan hararese ngalakukeun rupa-rupa persiapan pikeun ngarayakeun ulang tahun sang putri. Pikeun masihan kado anu istimewa. Prabu nyokot emas jeung permata pikeun dianjeun kalung ka ahli pariasan. Ahli pariasan nampa pamenta eta kalayan bagja. Poe ulang tahun pun sumping. Warga kerajaan ngariung di alun-alun istana. Kabeh jalma ngarasa bunga ngadaguan kedatangan Prabu, ratu, jeung sang putri anu kacida gelisna. Warga Prabu masrahkeun kalung anu kacida endahna ka sang putri. Anjeunna ngomong, "Putriku tercinta, kalung ieu teh kado ti sakabeh rahayat di kerajaan. Aranjeunna kacida mikanyaah ka anjeun. Pake kalung ieu nyana." Tapi sang putri narima kalung eta kalayan teresep. Kalung eta dipelere terus dipikeun. Bari sang putri ngomong, "Abdi henteu hoyong make kalung ieu. Kalung ieu teu endah." Pawis ti eta panyebab Prabu jeung sakabeh rakyat kerajaan jadi ruas. Tiba-tiba ratu cerik kalawan sedih pisan. Hatena ngareheut rahayat anu ningali ratu cerik oge milu sedih tur cerik bebarengan. Kesedihan eta ngabalurkeun murka dewa. Tiba-tiba dina halaman istana keluar semburan cai anu ngausai kerajaan kawas danau. Cai eta ngalegaan terus nutupan sakabeh istana. Akhirna kerajaan eta jadi hiji talaga anu miboga warna endah tur beda-beda. Nurutkeun carita eta, warna-warna eta asalna ti kalung sang putri anu ragrag ka dasar talaga.